Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana dararama pula atas nami Muslim, biasa dipanggil sapu memang Muslim, sutradara bocah pasar keong TV sarang bocah kalong channel sarang kampung galinang tuh ya sing abdi kreatorna singkat baik tina alur cerita ya satacana hampura kasadayana dulur pelon hampura ka sadayana dulur di video kula arek ngabahas dina masalah syuting tah kula kadang rada kasinggung aya bae eta hubungan goreng ti batur bahasa Aceh nah bararudak jajakan syuting bae sampai henteu sakola sampai henteu ngaji karena naon karena syuting ya sabenerna mah kula mah teu ngaganggu hop bae rek sakola rek ngaji pan keuring pan kami ngajak lagi ke bararudak ceng rek syuting mah syuting bae kan ulah keur waktuna sakola keur waktuna ngaji bela-belaan syuting kami mah hari tage can pernah ngajakan bararudak syuting sampai henteu sakola sampai henteu ngaji eta cenah henteu sakola henteu ngaji gara-gara syuting cenah lain kami ge moal pati-pati ngajak budak syuting lamun barudak henteu sakola henteu ngaji ulah sok ujon apasaan cenah barudak cenah henteu ngaji barudak henteu sakola ayo syuting bae ih nah naonan ieu nyalahkeun kana kami laporan kana kami ka dia ulah sok asal sok ujon bae kami kan dewasa mikir dua kali lah mengajak bararudak eta cenah jeung ngomong gituan ih sekedar hiburan pak bu hampura teteh kuranya sareng deh hampura ya sambil ngarokok sambil ngopi sanes kurang sopan hampura ieu mah lamun teu ngopi teu ngarokok moal ngeplay gitu bae hampuranya jeung deui aya nu pernah ngomong loba bahkan cing naon bae cenah kikituan aya hasilan eueuh ih di mana-mana ge jalan kesuksesan mah beri heula atuh gawe heula lah ibarat gawe kuli bangunan pan meureun capek heula harap menang gaji atuh syuting ge kitu sarua bae meureun jadi urang kudu perjuangan heula panas kapanasan hujan kehujanan jadi ala hanya sekedar hiburan bae lah mimpi nama insya Allah jalan kesuksesan mah Allah anu ngatur dukung bae dukung hampura sakaca dukung bae anak-anakna ya tamahnya ukur hiburan doang ieu kabayangan sih kahibur kami sutradarana ya hanya sekedar hiburan kami bentuk ngaganggu waktu sekolah waktu ngaji kan kami ngajak ngeceng lamun teu sekolah mah langsung kan syuting kecuali nge sekolah karena syuting sekolah ngaji kadeui keur libur halang pilok kami ngeblok ayo dukung terus channel kami terutama cabangna bocah pasar keong TV bocah kalong channel kedua kampung galinangtung channel kedua mah kampung galinangtung katilu bocah kalong channel dukung terus insya Allah terutama anak-anak mah anu main film indungna kudu ngadukung lumayan sih kahibur sakabeh dina film pendek bocah pasar keong TV sareng bocah kalong channel sareng kampung galinangtung eta hanya fiktif belaka tong dialah hate tong serius teuing seri mah seri ngan lagi dihibur ieu kami kemayan sih kahibur penuhun sakitu bae hampura satacan milih kami kurang sopan nyariosna sambil ngarokok pilih kami cariosana kurang jelas mending dihareupeun bae ka dieu bari ngopi bari udud ya hampura satacananya
urang rada balelol ngomong naganya. Jadi kapendak na bae nya dulurnya hampurannya salam kenal isim pula atas nami muslim sok dipanggil sapopo emang muslim tong hilap anu lebih jelas nama bari ngopi di dia ngobrol hampuran rada balelol sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Tong hilap subrek, like, komen, sareng di share channel kami. Cabangna Bocah Pasar Keong BB, Bocah Kalong channel, Kampung Kalinangtung. Tong hilap di subrek, tonton, like, komen, sareng di share. Sakitu bae.